Dupi ya. Kalau yang ini yang nikah teh saha? Pak Wahyu. Pak Wahyu masih saudara. Saudaranya. Kata-kata buat pengantin doana. Ya semoga sakinah mawadah warohmah. Amin nuhun. Sareng asa teh? Sareng Iwa. Iwa hatur nuhun. Mangga. Sami-sami. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Orang Garut, kali ini kita berada di Kampung Pasir Pari ya, untuk meliput pernikahan budaya Sunda ya. Kita tanya-tanya dulu nih sama warga sini ya. Oh iya, pengantin sanes Oh sanes. Oh keluarga pihak perempuannya ya. Punten dupi teh kampung non Kampung Pasir Pari. Desa Simpang Kecamatan Cikajang ya selaku apa ya wargina kumaha? Oh nya mohon wargina. Wargina berarti ayeuna menuju persiapan penyambutannya nya pakai marawis tuh sobat tuh. Pakai gadis-gadis nih tuh cantik-cantik, siapa yang mau nih? Tuh. Nu nikah teh sana mina teh? Namina teh Sri Winarti sareng Agugum ti mana Agugum? Sami teh personil kelulusan personil istrina vokal grup Marawis ieu. Pamagetna personil grup Marawis aya sami pamaget. Sami gitu. Sagrup jeung abdi gitu. Alhamdulillah kitu nya. Jadi bersatu nanti dina seni. Disatukan oleh Marawis gitu. Disatukan oleh Marawis. Wah, penuh perjuangan. Berkah doana kangge pengantin Mudah-mudahan pengantin didoakeun ku mamang sing encan cenah tuh. Hoyong didoakeun penginten. Asa rek didoakeun atuh rek doakeun katanya sing buru-buru. Mudah-mudahan kanggo panganten sing namper salah kalau namper naon super atuh asup namper gitu. Sakinah mawadah warohmah. Ieu ngomong mamangnya tos nikah teh acan mamangna. Mamangna teh harerese bukan harerese. Aduh. Ini garelis alhamdulillah seueur tuh. Mana anu daekeun. Katur nulis salah samanya tuh ya. Tapi si mamangnya nah itu dia sobat persiapan dari penyambutan pengantin laki-laki ya. Kita saksikan selanjutnya ya. Temu sama teteh punten. Ini nikah teh saha teh? Teh Sri wargi kene. Oh, ari teteh teh asli orang dia. Doana teh kangge pengantin. Amin, mudah-mudahan sing mawadah warohmah sakinah. Amin, hatur nuhun nya tehnya. Ieu sareng teteh saya. Sami wargi kene. Teh mangga. Pengantin pria ya. Rombongan pria sudah berdatangan ya sobat. Kita menunggu turun dan juga berbaris ya sobat. Punten itu maros Dupi pengantin teh orang mana Orang mana sih? Nggak tahu. Pengantin ini aja sini. Izin ngeliput teh. Ini rombongan dari mana ya? Kita keluarga dari Lembang. Oh, dari pihak perempuan ya? Iya. Oh, kata-katanya buat pengantin? Kata-kata buat pengantin. Happy wedding. wedding. Semoga sama-sama ya keluarganya. Ya, mudah-mudahan. Jadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Berarti dari keluarga jauh dari pihak perempuan ya? Iya, dari pihak perempuan. Sama ibu siapa? Teteh siapa? Sama Ibu Debi. Ibu Debi, iya. Aku Rosi. Utari. Bu Utari. Utari, sareng Bu Dede. Bu Tita, Ibu hatur nuhun. Mudah-mudahan lancar. Izin ngeliput ya punya kangge di YouTube. Bangga. Ada suara. Nah. Assalamualaikum. Bu, Rondian. Oh, insya Allah kayak tuh pami Seninnya. Ibu itu teh putri Bu. Alhamdulillahnya Bu.
tabu sabarat di itu. Tabu Setengah salapan. Oh. Izin ngaliput Kang di YouTube Bu Wios. Insyaallah. Mudah-mudahan lancar ya punya ieu anak ieu. Tuh, ieu bapana Pak Damang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar ya Pak. Pernikahan budaya Sunda ya di Kampung Pasir Pari. Mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah mawadah dan warohmah. Tuh, sobat hatur nuhun. Ini dia iring-iringan pengantin ya. Tuh, banyak sekali nih. Tuh. Panjang. Ayo teh wargina ini lucu sana mina neng isina nih teh nu nikah teh wargi lain nu nikah ieu saha wargi tuh sobat ini adalah Bukan orang sedaya nama mandar orang kabeh tetap rahmat serta sahabat aja. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadir sedayana para tetamu anu berbayaksa tinggal di podium sareng di kursi anu paratos disadiakeun usabul hajat atur punten kasuhun ya pengantin perempuan. Ini pengantin perempuan. Oh, ka dieu teh. Aduh. Teh, kata-katana teh.
untuk hari ini. Cuak. Mudah-mudahan lancar nyatanya. Amin. Nanti tawasa. Sok. Jadi ya teman-teman. Nah sobat, sekarang sedang lagi acara Seren Tampi ya. Kita melipir dulu ke pihak ke dapur lah. Kita lihat ke dapur nih. Ini dia sobat, dapur hajatan. Dapur hajatan, aduh. Di dapur hajatannya aja. Aduh. Hoyong ningal wios. Tuh sobat. Tuh. Lihat. Tuh. Dapur hajatan. Aduh. Sareng asa ieu teh. Pak Agah. Pak Agah. Satpam. Nyangu. Oh, tugas nyangu. Alhamdulillah. Bagian dapur. Konsumsi. Doana kayak pengantin Insyaallah. Doakeun sing selamat sakinah mawadah warohmah. Hatur nuhun. Ieu sareng Pak Ustad wargi pengantin. Wargi pengantin ti pihak istri. Alhamdulillah tuh aya Pak Ustad ye. Pak cik doana tuh Pak kangge ieu kangge ya mudah-mudahan acarana ceung lancar. Nuhun. Cuacana ceung aya dina Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sareng saja. Paresa. Oh, asli di orang dia. Iya. Oh, hatur nuhun Pak. Mudah-mudahan lancar. Di dapur hajatan kieu lah ari di hajatan mah nya. Tuh di kampung mah pakai tugasnya masing-masing. Aya bagian nyangu. Gebar. Bagian gebar ya. Gebar. Asa ieu bagian gebar. Mana isa teh? Agun gun ya. Tiup pulang gun. Asli orang dia. Doana pengantin. Iya orang Lembang. Ya Allah, iya damang Pak. Tebih ti Lembang ka dieu berarti ti pihak perempuannya wargina. Sengaja ka dieu. Iya teh putrana kakak. Oh iya teh. Berarti ti Lembang. Iraha ti Lembang. Di Facebook aya. Oh, asli orang Lembang tuh. Biasa di ieu nya. Ieu teh naon ieu teh? Komunitas Sampurasun. Komunitas orang Lembang. Di Lembang iraha ti kamari? Di dinten Jumaah. Oh, ngenong lah di dia teh selami atuh. Sareng asa ieu teh? Asep motor. Oh, Norton. Norton resep memotoran menurutnya. Iya. Doana kangge pengantin Doana cing runtut raut. Nuhun. Cing gede milik lah nya. Gede milik gede tahun. Cing arageung milikna. Nuhun. Hapunten nya seur ieu. Seur ya bi aduh. Nuhun aduh. Hatur nuhunnya mudah-mudahan lancar ya barokah ya acarana. Nuhun. Ieu izin tayang di YouTube, Pak. Nuhun. Sadayana. Mudah-mudahan ku ayana ieu wasilah pernikahan teh betul-betul memperkuat karena mun ditanggeul. Aya nu diporongkol naon tadi begini. Nah, sobat orang Garut, beginilah suasana pernikahan adat budaya Sunda yang ada di Kampung Pasir Pari ya. Kecamatan Cikajang ya. Banyak sekali pedagang yang berdatangan untuk mencari cuan lah. Kita lihat ya suasananya ya. Banyak sekali ya. Segala di sana. Atau di gunung hoyong di ganong di pari paus.
Kata-katanya kayak pengantin. Sama wae lah. Sama wawanya. Ai calan cilok, mudah-mudahan lancarnya. Amin, amin. Asli di mana, Kak? Aku orang dia asli. Orang dia. Oh, mudah-mudahan lah cing laris manis. Amin, amin, amin. Mangga. Mudah-mudahan dia singajan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puji anu meranti urang panjatkeun kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ku ieu puji urang sadaya tiasa lebihan babakti ka Allah Rabbul Izzati. Puja anu biasa urang panjatkeun kana Tuhan kawasa. Mudah-mudahan ku ieu puja urang sadaya tiasa lebihan takwa ka Allah azza wa jalla. Salawat dan salam ulang melimpah curahkan kepada alam revolusi Islam sadunya yang tanah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga kapal sahabat kaparan kami jadi orang sadaya malah mandar orang sadaya kanggo nuwat anjeunna kenging sapatu ummah jaga di mata barisan abdi nyawa ya barat. Mama panginten ieu di payunan salira barang tos katawis naik sri. Mama Yotrik Salir, Mama Yecek gugung tos ayah di payunan Salir. Gelis kasep anak satu acan hidup menta di hampura. Kanu jangan ilung anu ngakanung, tetep heula seget tuang ibu anu ngakanung. Mama surga karena Allah tetep sepuh. Dekuk mangga gelis, bangun kasep dekuk. Panangan si mama carak hiji. Gitu sujud pakai pandangan anu simpen ibu mama kurang kawitan wae gelis anak buah abdi kemang saca mustika abah di bawah naga. Ia dua insan sewujud kana pangkonan tuang ibu wastana neng sri wit narti sarcep gugung gubilang menta dihampura kalau jantan ilmu hampura kalau jadi bapak karena dua insan hamba Allah kuperangan kali sang abah kia unggal mama hampur terpisah sama kematan diri abdi mama rumah diri abdi anu sakitu lama kuat ku dosa kasadira mama ku anu panjauh para diri abdi calok ku kasadira mama ku anu tak biasa ulang tarima utamina tak biasa ulang benci susu salamina timur caang bulan 14 tegenek temalan dihampur timamah dihampur bisa balteh deui geulis bisa penta hampurana ka inung anu ngakanu rumaos bahasa ke ayah sopan sakula ilang barang anu cacak sujud ke pangkonan tuang rama peta hampurana bapa hormatan abdi pujaan abdi damadaman abdi hapunten sama kapatan diri jadi inung ibu jeung bapa rugi teman abdi bapa sujud abdi ke pangkonan sulus anak kasih buah abdi kemang soca mustika bapa di bawah masalah hampura ujung hingga dipenta balah beri pentan ku bapak kes lebih tihela di hampura bila dia cuma kanimbat telak pertelak kemang bolet nyata mah hidup kes benar-benar dewasa kasusah. Nah sobat, sekarang kita memasuki acara sawer adat budaya Sunda ya. Kita saksikan adat Sunda sawer ya, yang sangat meriah ini ya. Khusus kanggo Neng Sri Saracen Agung dinawangkeun ayeuna tanya kada kawasti kulamana ditampokeun ka anjeunna dina waktos ayeuna sampun nyawer anu pangantena Allah alumur teuing
mugi Gusti istiwa sujud syukur ahad santi amabakti aman deka istilah demi hati-hati biar para jeki yang kisah asal amin ya rabbal alamin mugi Gusti. Nah, jangan dulu, siap 1, 2, 3 diawur 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 tanyaan di mama jeung di bapak Surabaya tertongoy kirap sesekta bersihkan raga bakal bersih sampai saja jatuh berani jangan gajah jin ayeuna ku hidup tua cakap next iya mah di sini Badir Agung ya angin heula sepatuna sayang itunya mohon angin heula oke pada salat isya di vicin wadasna di imam nu nanya bagernya nah gitunya di lawang bager seriusna di lawang pantal dirinya pasti itu geus pasti itu sekali di sepengkur dua aneh sareng aa mah dah gitunya di bobot kiran kadinya siap hitungan ketiga di bobotkeun siap ancang-ancang 1 angkat ka luhur Agung 2 goyangkeun Agung Neng Sri nah itu Allah maju terus 1, 2, 3 cek alhamdulillahirabbil alamin pantos mangga bageuna boleh jangan lengah deui ini tip Neng kagungan si aa nya oke. Sebagian foto-foto keluarga anu sanesna baik di keluarga besar Mangalsa Mama Wahyu sekaligus di keluarga besar Galeri Tatarias di kawasan Simpang Ciganang dina dia anu tersana di kehormatan sekaligus namun
sedaya kata-kata anu payus bapak ucapkan kalau pengantin sekali kecuali